Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Alhamdulillah urang sadayana dipanjangkeun yuswa. Urang nuluykeun hanca mitra masih dina judul janji nu mawapati. Sumaga mitra ameh teu nyangkolong kana waktos. Kasugri kaum dangu. Ayeuna urang malikan deui nyaritakeun lalampahan Juragan Pardi. Sanggeus harita ninggalkeun imah majue nya terus muru kana mobilna anu ditunda di sisi jalan. Samemeh indi teu poho amitan ka tukang warung bari meuli heula roko sabungkus. Geus kitu sup ka jero mobil gur dihirupan geleser mobil teh maju ninggalkeun eta tempat. Terus nyemprung rek balik ka lembur Cibedung sarta teu kacatur di jalana kira wanci samemeh asar Juragan Pardi geus anjog ka imahna. Sup mobil diasupkeun ka garasi, juru turun brug panto mobil ditutupkeun. Kalacat unggah kana teras sup ka jero imah sarta kebat ka petengahan. Kasampak didinya eueuh sasaha di imah estuning tiiseun lantaran Neng Epa jeung Bito harita keur arindit ka balong rek ngalalauk emas keur gorengeun. Sup Juragan Pardi ka kamar sok cai anu dina botol teh ditunda luhureun meja. Terus cucul-cucul disalin baju teu lila geus balik deui ka petengahan. Gek diuk terus nyician cai tina teko kana gelas. Kabenaran cai mah geus ngajagrag didinya. Regot Juragan Pardi nginum meni ngalek-lek da puguhan aang. Bareng jeung kitu torojol anakna Neng Epa ti lawang dapur terus nyampeurkeun. Ae geuning amatos mulih. Nya puguh kakarajol amate. Ari Epa geus ti mana atuh? Juragan Pardi nanya ka anakna bari neuteup. Wangsul ti balong sareng Bito tos ngalalauk kanggo gorengeun. Walau Neng Epa bari ngadeuketan ka bapakna. Gek diuk teh. Nah bisa kitu Epa ngalana. Sanes abdi anu ngalana mah tapi Mang Ocin. Oh, jadi Mang Ocin keur aya di balong. Keur migawe naon di ditu? Juragan Pardi nanyakeun Mang Ocin anu harita teh keur aya di balong. Aya nembe manuju kokoret anjeunna teh. Margi katingal tos barala. Nyatang tuwe barala mah lantaran geus rada lila teu dibersihan. Mohon margi Mang Ocin rarepot bae sadidintena teh teu acan kabujeng. Epa cing atuh goreng lauk mas teh kaditu ama lapar can tuang ti tadi. Tapi lamun Bito can balik mah ditah we Bito tong dipigawe ku Epa sorangan. Kitu ceuk Juragan Pardi nitah ngagoreng lauk anu jadi anakna. Oh, amat teh teu acan tuang. Ke atuh antos sakedap urang goreng heula. Walau Neng Epa teu baha terus ngaleos ka dapur maksudna rek ngagoreng lauk anu tadi meunang ngala. Barang jol ka dapur kasampak lauk teh geus dibersihan ku Bito sarta geus meunang nyamaraan. Nya geuwat atuh harita keneh digoreng nepi ka garing sakumaha pamenta bapakna. Teu lila oge geus asak sarta diwadahan kana piring. Lauk mas sagede dampaleungeun ngajarpat meuni seungit estuning matak pikapitaeun. Nya terus diasongkeun ka bapana anu tita tadi geus nungguan. Teu loba deui carita Juragan Pardi harita keneh celebek dahar bangun ponyo pisan. Bari dibaturan ku Neng Epa. Gancangna carita mitra wanci magrib geus datang. Mangsa alam beurang geus rek ganti ku datangna peuting. Sarip harita geus indit ka masjid ngabring bareng jeung batur. Sedengkeun Dani kakarareng semandi. Ari Neng Epa mah keur salat di kamarna. Dina kayaan kitu Juragan Pardi torojol kaluar ti kamar bari mawa botol anu dieusi ku cai pamere majue teh terus dibawa ka dapur sarta dicicikeun kana ember geus kitu ditambahan ku cai sagayung. Satuluyna kaluar ti imah.
leos kapipir wur cai teh dikucurkeun saeutik-saeutik kana taneuh terus dikurilingkeun ka sabudeureun imah sakumaha papatah ti maju we tadi. Moga-moga we ieu cai pamere maju we teh sing aya maudatna ti sasaret ayeuna masing ulah ayana daon sarta aing sakulawarga teu diganggu deui ku jurigna si Rasti anu marakayangan. Ceuk Juragan Pardi bari ngasupkeun gayung kana ember. Nya keur sakedapan mah ngadon ngajanteng nangtung nitenan ka sabudeureun imah. Rasti sia teh geus paeh. Ti saret ayeuna mah montong ngaganggu deui ka aing. Ngajedog we sia di alam kalanggengan ulah sok lumanto ka alam dunia. Lantaran geus lain-lainna deui. Nya perkara jangja rubah heula kuring rumasa teu bisa nyumponan. Sarta ayeuna kuring rek menta dihampura. Ceuk Juragan Pardi nyarita lalaunan bari ngajingjing ember anu geus kosong. Geus kitu sup ka jero imah leos ka dapur. Sok ember ditunda deui dina tempatna. Hatena rada regreg ayeuna mah teu pati loba kahariwang. Gek diuk di patengahan bari ngelepus udud. Torojol Dani jeung Neng Eva nyampeurkeun. Gek duanana dariuk teu lila jol Sarip gek Sarip oge milu diuk ngariung di dinya. Prung ngarobrol sakulawarga. Nya ti sasaret harita kayaan Juragan Pardi sakulawarga mimiti ayem deui. Di imah ayeuna mah tara aya deui kajadian anu mataksieun. Dani jeung Sarip bisa jarongjon ngajalankeun usahana sakumaha biasa. Kasugri kaum dangu. Waktu teu karasa sataun geus kaliwat. Neng Eva harita mimiti neruskeun sakolana sakumaha rancana anu geus dicaritakeun ti heula. Nya atuh daek teu daek cicingna kudu di kota da puguh teu bisa bulak-balik lantaran tempatna jauh. Paling bisa balik oge ukur saminggu sakali eta oge sok dipapageun ku Dani atawa Sarip anu jadi lanceukna. Sanggeus waktu liwati sataun. Juragan Pardi beuki tentrem hatena sarta sagemblengna ngarasa percaya kana caritaan ti majue. Lantaran basa harita kungsi ngomong lamun dina waktu sataun taya kajadian dina naon, muga-muga kadituna oge geus moal aya di kajadian anu matak pikahariwangeun. Ti poe ka poe waktu teu karasa ngarayapna. Beak poe datang minggu, beak minggu datang bulan, beak bulan datang tahun. Kitu jeung kitu bae estuning taya reureuhna. Kahirupan di alam dunia terus muter nepi ka teu kanyahoan harita teh geus liwat ti 2 tahun maotna Neng Lisna. Kahirupan Juragan Pardi sakulawarga ayeuna mah geus biasa deui sakumaha ilaharna. Kasedih alatan ditinggalkeun ku Bu Lasmi jeung Neng Lisna mimiti lipur sarta diganti ku datangna rupa-rupa pangharpan. Kocapkeun dina hiji poe. Harita teh isuk-isuk. Juragan Pardi jeung Mang Ocin geus arindit ka kebon lantaran rek aya bandar anu ngaborong cengkeh. Ari Dani jeung Sarip duanana keur dariuk di patengahan bari nyang hareupan cai kopi anu katempo meuning ngebul keneh. Ditambah kula lauhna goreng nangka di tipungan jeung getuk sampeu di kalapaan meunang nyadiakeun biitoh. Nya terus ngarobrol bari barang dahar teu dilajung Dani cengkat gap kana kunci mobil anu aya dina luhur meja. Nya geus kitu ngaleos ka garasi rek ngaluarkeun mobil. Teu lila oge geus nepi, brai panto mobil dibuka. Sup ka jero gek diuk tukangeun setir. Bareng jeung kitu pluk kana tak-takna aya anu ngagepluk. Dani rada kaget, nya atuh gancang direret barang breh teu teh lageuninging aya hileud hideung dina bajuna sagede curug. Buluna cerengkat estuning matak pikagilaeun. Nya puguh atuh Dani reuwas. Guak harita ngagorowok sarta gancang buru-buru kaluar tina mobil.
Hileud anu aya dina bajuna disintreuk satarikna nepi ka ngacleng murag ka handap. Nah make jeung aya hileud ieu teh. Nya hileud ti mana make jeung aya dina jero mobil? Ceuk Dani bari melong kana hileud anu keur ngarayap lalaunan. Dasar hileud teu uyahan sia. Dani harita kukulutus awakna karasa rumram ararateun akibat tina bulu hileud nya teu anta parah gejret. Hileud hideung teh ditincak meuli majral. Bareng jeung kitu kurunyung Sarip nyampeurkeun. "Aya naon, Kang?" tanya Sarip bari melong ka lanceukna. "Pugu aya hileud hideung muragana tak-tak Akang." "Hileud hideung?" "Nya hileud hideung sagede curug buluna oge meuni rancung matak gila." "Mana hileudna, Kang?" "Tah, paeh ku Akang ditincak." Walon Dani bari nunjuk kana hileud. Red Sarip ka handap nyawe katempo hileud hideung geus majrel alatan ditincak ku lanceukna. Ningali kitu leng Sarip ngahuleng. Dumadakan hatena beut asa jadi pating sareblak teu puguh rasa kawas aya kila-kila goreng anu bakal kajadian ka kulawargana. Ari Dani sup deui ka jero mobil gek diuk siga tadi teu lila gerung dihirupan. "Hayu urang indit bisi beurang teuing. Geus tong ningali wae hileud." Ceuk Dani harita bari mundurkeun mobil lalaunan terus dipengkolkeun. Ari Sarip harita masih keneh ngajanteng melong kana hileud anu geus paeh. "Sarip, hayu rek indit moal." Dani harita ngagorowo ka adina. Ngadenge kitu Sarip rada ngarenjag tapi gancang nyampeurkeun. Sup ka jero mobil gek diuk gigireun lanceukna. Bruk pantona ditutupkeun geleser mobil maju lalaunan ninggalkeun pakarangan. Sajajalan Sarip jempe bae teu loba ngomong lantaran teuing kunaon beut jadi inget bae kana hileud anu tadi. Samalah jadi ras inget deui ka mangsa anu katukang samemeh aya kajadian bulas mimaot. Harita kungsi karagragan hileud hideung basa keur dibalong. Kitu deui basa rek aya kajadian nenglisna maot oge apan mimitina aya hileud hideung anu asup ka jero kamarna. Sarta hileudna dicempal ku Sarip tapi barang nepi kaluar hileudna teh beut jadi ngaleungit ngiles teuing ka mana. Tapi ayeuna geus mimiti deui make jeung aya hileud hideung murag kana tak-tak anu jadi lanceukna. "Sarip, lamun jadi mangke pabebeurang sanggeus lohor Akang teh rek nganterkeun barang ka lembur Cirangrang. Lantaran kamari aya pesenan kursi jeung lomari. Ku Akang can kaburu dijajabkeun. Da puguh waktuna kaburu sore kamari teh. Nya kulantaran kitu jadina poe ayeuna." Ceuk Dani harita bari jongjon nyupiran panon melong ka hareup. "Nah meuni kedah ku Akang, apan aya si Iep sareng si Ohe anu biasa sok ngajajabkeun pesenan barang mah Kang?" Jawab Sarip bari ngareret ka lanceukna. "Nya biasana mah kitu sok ku si Iep tapi geus 3 poe manehna teh teu digawe cenah mah gering muliang panas tiris. Ari rek nitah si Uhe jeung si Daman Akang teh asa rada hariwang. Lantaran si Uhe mah mawa mobilna can pati lancar, inggis nabrak batur di jalan. Pami kitu mah sawios ku abdi we atuh urang jajabkeun ka ditu. Hor, apan Sarip oge loba gawe anu sejen atuh. Keun baelah eta mah ku Akang. Sakalian engke balikna rek terus ka kota heula lantaran aya perlu." Kitu ceuk Dani bari leok mengkolkeun mobilna ka belah kenca. "Nya mangga atuh kitu oge. Mung di jalana Akang kedah ati-ati. Margi abdi teh saatosna tadi ningal aya hileud teh asa janten rada teu gerenah kana hate ieu teh. Hariwang Kang palaur bilih aya kajantenana naon?" Sarip nembrakeun anu jadi kahariwang hatena. "Nya tangtu Akang oge ati-ati. Soal hileud anu tadi teu kudu dipikiran. Da eueuh sangkut pautna jeung pagawean Akang. Tapi Kang, waktos teu acana ibu ngantunkeun apan kantos karagragan hileud hideung di balong. Kitu deui waktos bade aya kajantenan disna maot apan sami aya hileud hideung lebet ka kamar. Tah kumargi kitu abdi teh ngaraos hariwang Kang, bilih aya deui kajantenan anu teu dipiharep." Ceuk Sarip ngomongna daria pisan kitu teh bari neuteup ka lanceukna.
nya akang oge inget keneh, tapi lamun ceuk pikiran akang mah kajadian maotna ibu jeung maotna Lisna taya hubunganna jeung hileud. Lantaran ari urusan maot mah mata kitu oge tangtu geus nepi kana waktuna. Geus lah ayeuna mah teu kudu loba pikiran anu teu pararugu. Walon Dani katingalina ayem pisan sarata saeutik oge teu mikiran urusan hileud. Da puguh masih keneh loba uruseun anu sejen. Jep duanana jerempe taya anu cacarita deui. Sanggeus aya kana sawatara waktu reg mobil teh eureun hareupeun hiji toko mebel anu kawilang gede. Katingalina mah tapi masih keneh tutup. Ngan di hareupna aya 2 urang jajaka pagawena anu keur dariuk dina bangku nungguan anu jadi dudungana. Jerut Sarip turun sedengkeun Dani mah terus ngajalankeun deui mobilna muru ka toko anu hiji deui. Tapi tempatna teu pati jauh ti dinya. Poe harita Dani jeung Sarip sakumaha biasana ngajalankeun pagaweana. Dibantuan ku sababaraha urang anu jadi pagawena. Tetela gening toko mebelna teh katingali meuni rame. Anu mareuli jual-jual daratang da puguh geus loba langganan. Gancangna carita mitra. Urang kocapkeun sorena samemeh datang wanci magrib. Sarip geus balik ka imah. Kasampak juragan Pardi keur diuk dina teras bari maca koran. Barang ningali Sarip datang ngan ukur sorangannya gancang atuh tumanya kanu jadi anakna. Geuning Sarip geus balik. Ceuk juragan Pardi bari melong ka anakna. Mohon ama. Walon Sarip kalacat unggah kana teras. Gek diuk dina kursi teu jauh ti bapakna. Tapi nahangan sorangan. Ari lanceuk hidup ka mana atuh? Geuning teu bareng. Tanya juragan Pardi nanyakeun Dani. Da puguh balikna teu bareng jeung adina. Teu sacara biasana matak jadi rada heran. Muhun ama, puguh oge teu sareng margi tadi teh Kang Dani saurna mah bade ngajajabkeun heula barang ka Cirangrang. Sareng si Ohe sakantenan ajeuna teh bade teras ka kota. Kitu nyariosna mah. Oh, jadi nganturkeun barang ka Cirangrang. Sarta sakalian rek terus indit ka kotanya. Lamun kitu masih gana balikna bakal peuting meureun. Nya muhun rupina mah kitu. Tapi da moal lungi teuing pamit teu aya halangan mah. Sateu acan tabu salapan oge sigana tos muli. Ya moga-moga we sing lancar ulah aya halangan harungan di jalana. Ae ari poe Sabtu isuk adi hidepe parek balik atawa moal cenah. Amate meni asa geus sono ieu teh hayang panggih. Juragan Pardi nanyakeun anakna anu bungsu Neng Epa anu harita mah cicingna di kota. Lantaran geus aya kana 2 minggu teu balik. Nya pami saurna mah nyarios ka abdi bade wangsul. Tapi kitu oge pamit aya kaperyogian anu sanes. Nyakeun bae atuh ari kitu mah. Jeung deui lamun rek balik bagus pisaheun. Jadi teu kudu dipapageun wae. Kajaba inditna tangtu kudu dijajabkeun. Sok ka ditu bisi rek kacai. Geuning geus rek magrib ieu teh. Leres ama. Abdi bade kajamban heula mangga di kantun. Cik Sarip harita bari jung nangtung tina diukna. Nyaji ka ditu terus engke geradahar da geus sadia. Sumuhun mangga ama. Leo Sarip ka jero imah. Sup ka kamar gap kana anduk anu ngagantung terus dicokot. Geus kitu geuwat kaluar deui kebat ka tukang rek mandi. Teu lila dur kadenge sora bedug di masjid. Sarip gusat gesut mandina rurusuhan teu lila geus rengse. Nya terus disalin ku baju anu bersih. Gap kana samping sarung rap dipake kop kana peci. Ya geus kitu mah kaluar ti kamar sarta guragiru indit ka masjid. Kasugri kaum dangu. Kacaritakeun peutingna harita teh kira-kira wanci ba'da Isya. Sarip geus balik deui ti masjid. Ari juragan Pardi wayah kitu teh geus ngagoler di kamarna. Tapi can reup sare.
harita ngadon kekedengan bari ngadengekeun radio lantaran jam sakitu teh sok aya dongeng Sunda anu jadi karesepna. Ari Sarip harita keur cinekul sorangan bari ngelepus udu da puguh eueuh batur ngobrol. Kamana Kang Dani teh geuning can balik? Waktu geus jam 8 leuwih tapi sikeun mah keur di jalan meureun ah. Sarip gegerendeng ngomong sorangan. Ret kana jam katempo kakara jam 8 leuwih. Karelek Sarip heuai mending ngarelek pitunduheun geus mimiti datang. Ai nah wayah kieu make geus tunduh ieu teh. Apan sore keneh tapi naha panon aing mending geus cepel kieu. Ceuk Sarip harita bari terus heuai deui. Sok nunda roko anu tinggal kuntungna kana asbak. Geus kitu goledak ngagoler dina kursi. Sare heula ah sakedeung bari nungguan Kang Dani. Reup panon Sarip peureum tapi teu langsung tibra. Kakara peupeureuman hungkul dari celima masih keneh bisa ngadenge. Bareng jeung kitu di teras imah beut kadenge aya sora anu leumpang. Gepruk es tuning jentre pisan. Ngadenge kitu Sarip brai beunta kuniang cengkat gek diuk. Aya sora anu leumpang sikeun nama meureun Kang Dani geus balik. Tapi naha teu kadenge sora mobilna. Sarip gegerendeng tarang rada kerung. Sabot keur kitu tok kana panto hareup aya anu keketrok. Sarip curing hak. Aya nu ngetrokan panto. Nah sahanya? Jung Sarip jengkat sarta gancang pura-giru leumpang buru ka hareup. Maksudna rek muru panto bisi aya semah anu rek nganjang ka imahna. Ragamang leungeun Sarip kana gagang panto sarta harita keneh geuwat dibuka. Tapi barang brai panto muka di luar teh eueuh sasaha. Aih-ain hageuning eueuh sasaha. Ceuk Sarip bari rarat-reret teu burung hate da ngarasa heran. Sarta terus kaluar jeung ngajanteng di teras panon mencrong kaburuan. Ari tadi naha saha nu keketrok. Naha di imah tetangga kitu. Tapi beut asa piraku apan rada anggang imah teh. Piraku keketrokna kadenge ka dieu. Sarip ngomong sorangan kituna teh bari tengah-tengok. Kebenaran kayaan di dinya teh caang jadi Sarip bisa awas ka sabudeureun imah. Kusabab di dinya teh eueuh sasaha Sarip asup deui ka jero imah. Brug panto dipeundeutkeun. Sikeun mah ukur dedengean meureun tadi teh. Sarip malikeun awakna koloyong leumpang buru ka patengahan geuk diuk deui dina tempatna anu tadi. Bareng jeung kitu panto teh kadenge aya nu ngetrokan deui. Beuh. Anu keketrok teh aya deui. Nah sahanya? Jung Sarip jengkat deui terus leumpang gagancangan buru kana panto. Sanggeus nepi reket brai panto dibuka cara tadi. Sarip ngaranjung. Sabab keukeuh di dinya teh eueuh sasaha kayaan angger bae cara tadi. Beuh, nah saha nu keketrok teh teu geuning eueuh jelemana. Ceuk Sarip bari rarat-reret hatena kebeku rasa kaheran. Bok ngomong. Hei, saha anu keketrok? Nah Kang Dani kitu. Ulah heureuy Kang. Kitu ceuk Sarip hatena boga timuru ka Dani lanceukna anu harita teh can balik. Tapi caritaan Sarip taya anu ngawalon. Jerut Sarip turun kaburuan koreleng kagigireun imah beulah katuhu. Koreleng deui ka belah kenca bari tengah-tengo nya susuganan di dinya aya jelema anu sejen. Tapi teu tela di dinya teh eueuh sasaha. Nah saha mangkelukna nya anu ngaheureuyan ka aing teh beut asa ku eueuh gawe pisan. Nanaonan cenah ieu teh? Ceuk Sarip rada keheul lantaran asa diheureuikeun. Nya sanggeus puguh di dinya taya sasaha
Sarip gancang asup deui ka jero imah sarta pantona oge ditutupkeun. Tapi barang rek ngalengkahkeun sukuna ngong kadenge aya sora anu humarurung. Jelas tur atra kadenge pisan kawas sora Dani lanceukna harita haharurungan menta tulung. Nyepuguh atuh Sarip mending ngalenyap. Samalah turna oge ngarencod gilek malik deui ka tukang panon mencrong kana panto. Sarip, aduh, tulungan akang Sarip, tulung. Ceuk eta sora anu tetela persis pisan jeung sora lanceukna. Kang Dani, Kang, eta teh akang kitu. Ceuk Sarip berirek buka deui panto. Nya ieu akang Sarip. Tulungan akang tulungan, teu kuat nyeri, aduh, nyeri Sarip. Ceuk sora Dani anu aya di luar ngawalon kana pananya Sarip bari humarurung estuning mata kuatir anu ngadenge. Kang Dani, kunaon akang teh Kang? Sarip reuwas sarta terus gancang muka panto. Barang berai Sarip mending ngaranjuk bahamna calangga panona molotot. Mitra cageula ieu carita urang tunda heula nya. Insyaallah kin urang lajengkeun deui hatur nuhun kana naon rupi paratosana wilujeng kantun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.